dari antara macakeun la ilaha illallah 4.000 dosa. Terus musing ngitung dosa urang. Aduh, teuing. 4.000 mah rubuh tinggal sabaraha 10.000 deui sabaraha juta deui ya Allah. Mengerikan. Asal geus beak mah macakeun di dunia Allah subhanahu aduh siapa kata bersih. Aduh mengerikan. Sallallahu ala Muhammad. Qalahu nganahu ngariwa nganahu kana ye kawas Ali Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa urida jeung datangkeun di majelis di majelis tafsir Al-Qur'an kana nafsir Al-Qur'an di Syekh Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai. Tetap ka Syekh Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Ana Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu tamarido pedama ye disote ye naon katampi diriwayatkeun ku Sayyidina Ali sanyaya ngaran jelema Hazim bin Walid marido pedama pedama fa ini tobiba mangkasanya nyana kami eta tobiba dokter Pak khoda nabdohu maka ngalap ieu tabib kana eta perkara tegasna kana penyakit qala mangka ngucap ya haji laisa fihi ilatun da taman teh nyeri jaga leungeun aduh bisa kan motornya tapi begitu coba nah lain atuh nyeri gitu coba kira aduh coba teu naon da teh nyeri kontak laisa fihi ilatun maka nyeri terima mata pasalung nanya kontak iya tuh kenal penyakit di paling sabu tobi itu dawa kan nyari juga teh tapi sebutnya gering nah maka kala ucap ya haji laisa bin nafsi illatu itu aya dina diri kaula kan nyari atau banyak kecek eta haji wa illati jeung kanyeri kaula penyakit kaula al khaufu minallah. Jadi kanyeri kaula teh penyakit kaula teh sieun ku bendu Gusti eta. Bikin kau jadi kuring, bikin kau jadi parna pada teu naon eta. Karena sieun ku Gusti, sieun bendu Gusti Allah. Ya Allah, ya bantu memberikan kaki itu. Buat walas teh geus teu bisa kumaha. Jarona mah terus sedikit. Ya Allah. Al-Azizil Wahhab wa hubul urdi jeung sieun kaula tiba ayeuna kaula keur nyantai-nyantai je pengunjung datang mau sedeur kaula keur teh ka Gusti Allah etan dipikasieun teh datang tiba-tiba sementara kaula kekayaan poho ka Gusti Allah sementara kekayaan aduh komo keur nyecer ya etan etan paling dipikasieun. Jadi sebenarnya penyakit mah banyak kita nggak menjadi penyakit menjadi sabab dari kusabab sieun ku bendu Gusti sieun tiba-tiba mau kekayaan di nanti tobat atau kekayaan dari Gusti Allah dan mainnya mau walau bisa prediksi ilah datang maut malah ya kabeh malah ya wali hisab jeung sieun kaula teh kumaha kada mun dihisab Gusti kok eta jadi geus kapikir ka masa depan geus kapikir eta menjadi sabab non teu damang bahkan wa khaufu zawalul iman hariwan sieun kaula teh dina nalika kaluar ruh tina jasad sieun leungit nyawa mah kumaha tapi lamun leungit nyawa bareng jeung leungit iman na'udzubillah. Tapi lamun leungit nyawa keluar nyawa mawa iman mawa ridho Allah bangga satu bagja teh ayun paling hari sahabat madu masyaallah jadi hari wang sieun leungit iman wa ansiru mustahiqan lil ada atuh kuring teh lamun mah kitu leungit iman asiru mustahiqan lil ada kaura teh jadi atuh kitu jelema nu hak meunang ada Gusti Allah tuh ada teuing ngeureun itu modifikasi ku satu ayat tahu saya
Itu mata fatuba liman kana khurujuhu an dunya bil iman, maka bagja pikeun jalma anu kaluar ti dunya tegasna maot bil iman bari mawa iman bangsa. Tah nu hariwang teh maot teh mawa iman, zawalul iman eta nu. Maka bagja jalma anu dina nalika kaluar rohna tina jasad, kaluar ti dunya tegasna maot bari mawa iman. Bagja bahasa. Takwa masiru ila jinan pangmalikanana eta jalma anu maot mau iman geus yakin maka mana ila jinan kapirang-pirang jannahna Gusti Allah. Dek enak kumaha. Ieu utak sahabat mah kan geuringan teh kitu lain geuring batur meunang mobil anyar, batur boga motor bae lain. Kageuringan teh justru anu seperti itu. Sieun penuh Allah. Sieun maot mau iman. Sieun kekayaan maot urang kekayaan teh beuh eta nu sieun. Mungkin dina isaban kumaha wah ngeri-ngeri. Tah batur mah eta nu jadi pikiran di dina hati teh. Mata jelema lamun geus itu geus yakin jelema nu eling ka Gusti geus kuasa. Anu urang mah kadang-kadang kageuringan teh batur meuli asli ngobrol geus meuli deung kitu. Nanti mana sih teh? Ieu nya tuyul mah moal tuyul lantaran deh. Moal meuli ka wawong ka anu bawa. Astagfirullah. Nauzubillah ulah-ulah sedetik oge aya pikiran. Komo nyangka atuh ulah. Lah terus bagian manehanna kudu bekerjakeun bae. Sebagian penting manehna itu bisa iya. Mungkin baru kangen deh. Ada penurunan seperti itu penting cukup orang. Kan gitu. Ya kalau orang maka orang bersyukur bisa jadi mungkin masih ada benghar giliran kurang atau jadi benghar dua nama masih kurang kan bisa jadi. Kan gitu. Jadi ulah yang buru-buru benghar diusahakan orang kagunung ada janji. Oh, itu benghar dan karuan lah, orang kan di sini. Modal tengah jalannya Allah mengerikan. Eta nauzubillah itu orang dari kata sama gue lah ya hasilnya itu lah yang Facebook sama Allah. Itulah yang kita. So, Kiai Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzni, Rasulullah Taala alaihi wa sallam.